Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang daukeun deui para pemirsa. Sareng sim kuring Mang Dedi Pulian Denata pan menaki wari Mang Dedi beres neruskeun hanca carita jawara ti kuburan bagian anu ka 62na. Sakumaha naskah ieu carita anu kantos disungsi dina bagian ka 61 dina hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di hiji peleuweungan. Khususnya ka Mama Sutara kalih dua muridna nyatana si Radia Katu Sincang. Anu tetelah Mama Sutara jeung dua muridna sare di mah aki-aki teh sabenerna mah sare dina handapeun tangka kiara tah kitu nya. Janten ieu sepuh anu katalah Aki Sujiwa teh manusia anu tilem kitu nya istilahna. Kumaha tu para pamirsa lajenganna ieu carita? Naon anu bakal kajadian? Mangga urang sami-sami bandungan lajenganana. Kaayaan alam isuk-isuk di wewengkon Pileuweungan. Manuk krecet di sarada patembalan jeung pada baturna. Muni gandeng pisan bubuhan di Pileuweungan. Bre aya hiji tangkal kayu muni gede geus janggotan. Di handapna aya nu ngariung tiluan. Wareng si mana horeng Mama Sutara si Radia Katut Sincang. Harita teh keur teu ngariung malahan masih incang harita pok ngomong bari jeung culang cileung. Jadi di dia eta Mama geus cicing. Tong sok loba omong cicing. Eta Mama di urang teh bet bade ka mana ayeuna nah bade teras milarian jang bandara teh aya teh. Si Radia oge melu ngomong semu asa-asa. Sabab anu rek ditanyakeun mah sabenerna lain hal eta. Tapi hayangnya kana perkara anu lumangsung penting tadi kajadian. Ari Mama Sutara harita teh. Nadia oge cang. Apan urang teh geus aya pituduh yen poe ieu urang teh kudu indit ka belah kaler. Sarta kudu ngadeuketan ka hiji lemur supaya bisa tepung jeung anu detangan ku urang. Samoan Mama. Kulantaran kitu tang tue urang teh kudu kadinya. Sabab pituduh kudu diturut. Oh nya Mama nya. Nanging pituduh anu wengi teh kinten-kinten laras rapi henteu Mama. Margi abdi masa rada salempang da bohongan anu masih hantuna teh nganggo ilmu siluman. Ari ngaku-ngaku ka urang jiga nu nya dibawa ka imah. Geuning kana kabuktosanna mah bet kana handapeun tangka kiara gede Mama. Ih mata gila Mama pitu mah bad tumut kana pepatah siluman. Nah hari si lain dia boga pikiran kitu. Dina perkara ieu mah ieu ulah sok loba buah pikiran itu jeung ieu. Keun bae rek siluman rek jurig oge. Pokona mah urang teh geus yakin salamet. Sarta urang bisa kalawan tenang teu diganggu ku satu-satu leuweung anu garalak.
Sok pikirku si lain. Lamun urang teu di aku ku Aki Sujiwa, cik arek di mana hees? Cik pikiran teh nu bener. Lu kata mama duh nanging anu jelas mah da abdi mah teu tiasa sare ti mama. Malahan mah asa kasiksa sapepeting tegana haraosan mama sabab diganggu ku kasieun. Da eta masalah sorangan si lain. Sabab ari mama mah geuningan genah we kitu deui si Encang manehna teu ngarasa ripuh jiga ilaing. Saur Mama Sutara ngadaha-daha ka si Radia. Atupok si Radia harita. Nah make nyarios kitu mama naon kalapatanana abdi. Bongan si lain kene darewel maneh mah jeung borangan ka bina-bina. Nu akhirna maneh kasiksa ku lampah sorangan. Coba lamun nurut mah ka mama ieu. Apan buktina si Encang man salamat. Eueuh nu ngaganggu. Esna Cibra. Ceuk Mama Sutara berjeng nunjuk ka si Encang. Lang si Radia ngahulang. Ana dipikir-pikir mah bener. Lamun si Radia nurut mah kana kahayang Aki Sujiwa sarta narimakeun kana kahadeanana, tangtu si Radia teh moal ngarasa kasiksa. Manehna bakal bisa tibra sare kawas Mama Sutara jeung si Encang. Ngaros mama teh lah abdi teu bodoh. Kasiksa ku kabodohan sorangan abdi ngartos ada mama. Surai ka harti mah deuleu. Ayeuna mah geus eta dia ulah mikiran dia nu kanitu anu geus kaliwang. Naon rupa anu geus kaalaman sarta geus kajadian catet we dina hate. Jadikeun hiji kenangan, pikeun nambahan luang jeung pangalaman. Sumohon mama, pikeun jalma anu tenang jeung ngagunakeun akal nu sehat. Teu kudu heran manggih anu sarupa kitu teh. Pikiran ilaing ulah rek terus-terusan gumantung kana hal-hal nu teu matak pikasieun. Ulah ingat bae kana jurig jeung riwata wasiluman wae atuh. Mana kitu oge kabeh geus milik urang kudu ngalaman kitu ada masih laing. Kudu muji syukur kana kakawasan Allah anu geus nulungan ka urang kalawan kalayan gaib. Sabab yakin naon nu kajadian nu tadi lumangsung teh teu matak ngarugikeun ka urang. Malahan mah jelas matak untung ka hiji urang teh teu kudu hese mikiran tempat sare. Kaduana bisa manggih pituduh anu yakin. Datangna ti hiji sepuh anu ngaku Aki Sujiwa nu sifatna batiniah atawa goib. Keun, ulah dipikiran perkara itu jeung ieu mah. Urang cokot untung na we. Yuk, eta mah. Urang kaluar ti tempat. Ceuk Mama Sutara berjeng sembol. Sabab akar kiara teh cina bisa nrembetna lamun hayang kaluar ti gulung akar. Kudu dodongkoan jeung kudu seseleket kena sela-sela akar. Si Radia jeung si Encang teu diingin. Harta kene terus nuturkeun ka guruna. Hate baru paning pananya, tapi teu loba omong sabab geus diamanatan ku Mama Sutara kalawan panjang lebar. Sanajan kurang ngarti oge, nu duaan kapaksa teu loba tatanya deui kana hal-hal anu tadi kajadian. Tilu jalma harita teh apruk-aprukan di pelewengan. Malah lila-kulila mah kaluar ti jero gulungan akar kiara. Barang berekayaan di luar jelas pisan lantaran geus kacaangan ku mata poe. Sidik pisan lebah dinya teh astana heubeul teh. Malahan mati jauh tidinya ka tembong kuburan nyirat manah alias Malati Bodas sarta di tempat anu sejena buruh breh tutunggul anu geus heubeul. Lang Mama Sutara ngahulang meuni anten mikiran kaayaan didinya. Malahan masih Radia jeung si Encang oge meuni caroloho. Panonna teu ngiceup-ngiceup bakat kaget jeung heran. Sang geus sadalila pok Mama Sutara harita. Radia, abe mama. Encang, abe. Ieu tempat teh geus katincak deui ku urang sawatara waktu ka tukang. Da ari lain inget kene atawa henteu? Emot mama,
Ieu teh kuburan heubeul teh tuh kuburan yang Malati oge katingali. Abdi moal hilap da puguh ciri-cirina. Jawabna si Radia. Curugna penting we nunjuk kana kuburan. Pok disambung ku si Encang. Keras pisan mama. Abdi oge moal kasamaran tinggal kabobodo teh nyo. Ieu teh kuburan heubeul. Margi tandana jelas pisan mama. Malihan matang kakira anu ku urang di ponokan oge. Yakin tes tempat layonan yang Malati kapungkur. Mata herannya mama. Nabot kieu kejadian. Nanya. Cek si Encang bari jeung ditungtungan ku mananya. Bener barudak. Tong harganing ai lain ama oge moal poho. Lantaran eueuh nu kasamaran sagarupana katempo kelawan jelas. Kumata kaget. Parandene kitukeun bae ulah loba buah pikiran anu penting mah yuk. Urang geus salamet ayeuna mah hayu urang teruskeun deui lalampahan urang. Sabab waktu geus nyerelek bae. Pagawean urang loba keneh. Abdi mah ngiringan bae mama. Memang laras ulah lami teuing di dieu beli mata kasuat-suat. Ingat dia kana zaman katukang-tukang abdi mah moal hilap nalika dikepung ku si Kemar tilu. Cek si Radia berjeng ngarahuh narik napas panjang. Pok Mama Sutara harita. Bener Radia. Yuk ayeuna mah euy. Urang ini deui urang kaluar ti tempat tuh urang ka ditu yuk. Cek Mama Sutara berjeng nunduk ka ieu tempat. Nya sanggeus kitu mah bral tiluanana arindit deui. Dina jerona timbul ku rupa-rupa pananya. Tapi saurang oge eueuh anu ngomong. Jara raung jona lumampah ngajauhan tangkal kiara urut marondokna. Manuk recet disarada mapaesan keayaan alam harita. Lalampahan Mama Sutara kali dua muridna telila serog deui ka ieu patempatan. Barang bret Mama Sutara kabelah kenca. Gebeg. Mama Sutara ngagebeg sarta kerkebeg. Panuna colohok mate simeuteun sarta lempangna ngarandeg deui. Kitu deui si Radia jeung si Encang. Duanana rada colohok, pedah nempo kana hiji lombang. Jiga urut kuburan taneuh anu mancaura katara keneh ngayang. Ari teu jauh tina lombang teh aya hiji tutunggul anu diukir mangrupa hiji tangkorak. Rupana hidung jiga areng. Oreng si mana horeng eta teh urut kuburanana ti saron teh. Sanggeus sadalila pok Mama Sutara harita. Barudak. Urang teh geus manggih deui we anu aneh-aneh. Tuh tempo ku ari lain jiga-jiga ya urut kuburan anu gerowong. Nah kunaonnya jiga-jiga aya urut kuburan anu gerowong teh nah kunaon eta teh yuk urang dadeukeutan. Ku hayangnya ho. Ceuk Mama Sutara berjeng nunuk kana liang kuburan. Pok si Radia harita ngomong bangun anu ngahalangan. Keke lah mama. Ulah gagabah bilih mata cilaka. Urang kada hati-hati pisan ye omat. Kudu sadia paneungeur atawa bodog mama. Ceuk si Radia bari jeung mundur salengkah. Ari panon malong kana hiji liang anu geus gerewong. Si Radia mah batur maju teh kelakah mundur. Atuh pok Mama Sutara harita. Nah ai si lain Radia tuturkeun mama ye. Naman tanggung jawab. Ya, ai sia bet bodangan-bodangan teuing hirupna ulah kitu da. Matak pugag lampah, matak pugag kalakuan sia. Hayo maju tuturkeun nama, hayo. Saur Mama Sutara bari jeung terus maju ngadeuketan kana liang kuburan urut ti saron teh. Anu taneuh nagis paburan tak tepugu urus. Nya sanggeus kitu mah si Radia teu wani deui ngomong. Manehna leumpang ngalaunan bari jeung ngaleper.
Ari si Encang pok ngomong ngalaunan ka si Radia. Mantak ari jadi lama ulah sayong sia. Ulah nyanyawanan kanu jadi guru. Urang mah da urang mah da bawahan. Kudu nurut kanu jadi pamimpin. Cicing Encang ulah pipilu disada sia kadewek. Teu ngarasakeun sia mah kanu sieun teh. Cek si Radia beri jebi. Ari panon ngadilah ka si Encang. Tapi si Encang kalah nyerenge. Ulah ngamak atuh Radia. Kudu tarima we karena nasib lah. Da bohongan sering mah belet jeung matanghul beakeun ku sorangan sok ngalawan we ka guru. Kalau ngahaja-haja geus sia. Jembes Encang. Ieu teke sia kain. Cek si Radia beri Encang. Jigana bae keuheuleun ka si Encang. Jep. Si Encang jempe. Maneh teu ngomong deui. Lantaran geus tepi kana liang kuburan. Reg, Mama Sutara ngarandeg heula. Kitu deui si Radia jeung si Encang. Tiluanana areureun. Panon molohok kana liang kuburan anu gerowong. Aneh. Nah saha jelemana anu kumawani ngagali kuburan? Nah kuburan manusia atawa kuburan barang Rusia? Wah, mantak bingung di kuburan anu kayaan mata keung bet aya kejadian kieu. Cek Mama Sutara bari jeung socana mah neuteup kana liang kuburan anu gerowong. Geus kitu tiluanana lalimpang deui lalaunan pisan jiga nu hayang sidik kana dasar kuburan. Breh kaayaan di dasar kuburan katempo kalawan jelas. Didinya bersih teu aya nanaon. Malahan mah kalakai salamar acan. Sisi-sisina lalecir jiga ngindeng katincak atawa karampa ku jelema. Lang Mama Sutara ngahuleung deui bae beureujeung mikir. Tapi weleh teu kapikir. Mama Sutara disanggupeun neguh kana naon-naon anu geus kajadian. Sanggeus sadalila kakara Mama Sutara ngomong deui kaduduaan. Adia, abdi, Encang, Abdi Mama. Cih ku ilaing teguh. Nah urut kuburan naon anu sarupa kieu? Lantaran jiga-jiga cicingna jelema nu kacidalilana tuh. Tempokeun ku ilaing. Sakurilingeun dasar eta kuburan meuni harerang. Jiga paranti nyarane atawa ngagoler. Naon hartina eta teh nya? Saur Mama Sutara bari jeung nunjuk kana dasar liang kubur. Pok si Radia harita. Rupena mah tiras panyumputan jelema jahat Mama. Manehna pura-pura ngejedog di kuburan. Padahal mah sakadar nyumput. Itu demutin ampuntan abdi mah. Cek si Radia ngajawab janji beledag bae. Jigana teh teu dipikir heula. Tapi katarimana ku Mama Sutara mah jiga anu daria pisan. Sabab katara kulit taarna ngariut. Jiga anu keur mikiran omongan muridna. Jadi lapok harita Mama Sutara. Radia, abdi Mama. Omongan ilaing aya benerna. Aya kemungkinan kana kitu, tapi tuh tempo deui ku si lain. Naon hartina tutunggul anu diukir jiga tangkorak. Tah ieu ge jadi buah pikiran ye. Cek Mama Sutara bade jeung nunjuk kana hiji barang. Anu ngagoler rada anggang tidinya. Horeng si mana horeng. Urut kunci kuburan kisaron teh. Nuti heula ditanceban pedang teh. Ret atuh si Radia ngarere anu ditunjuk ku guruna. Aduh, gepeng si Radia ngarenjang. Awakna ngageter. Pikiranna kaganggu deui bae ku rasa kasieun. Lantaran asaras inget deui kana impian waktu keur sare handapeun tangkal kiara teh. Harita teh manehna dan jero impian diudag-udag ku hulu anu hirup. Sarta rupana hideung jiga tangkorak anu aya dina tutunggul kisaron teh. Pok si Radia ngomong bari jeung ngagdeg-deg. Alah, ampun Mama ih. Eta teh hulu jelema jahat. Jiga nama tangkorak hideu ih. Sieun Mama hayu urang lumpat Mama. Cek si Radia bari jeung rek ngagajeleng ka tukang tapi kawak. Lengan si Radia ditewak Mama Sutara. Pok harita Mama Sutara menong kabur si Radia. Mane bisa cilaka ku pola sorangan geura pira aku sia teu karasa ku kajadian nu penting tadi kalaman.
Apanya tadi akibat naon? Akibat tina borangan anu kaleuwih. Geuning sincang mah teu naon. Sabab manehna mah boranganna teu kabina-bina teuing teu cara silaing. Cek Mama Sutara berjeng nunduk ka sincang. Pokra dia ngajawab berjeng tetep ngeleper. Mama, nanging kada kumaha atuh Mama dah. Abdi teh ampuni. Eta barang cokot ku silaing. Urang buktikeun anu yakin. Nah eta teh tangkorak jelema atau batu nu diukur jigat hulu jelema sok cokot. Cek Mama Sutara bari jeung nyuntrungkeun ka si Radia. Keheul meureunna. Si Radia ngocel. Alah, ampun Mama, sia nami aing teu nurut si awas ya. Digebruskeun sak ka kuburan sia ku aing. Hayo cokot tuh. Cek Mama Sutara bari jeung panon molotot ka si Radia. Atuh puguh si Radia teh meuning ngarenjang. Manehna kacida pisan rewasna lantaran dipolototan ku guruna. Nya nu akhirna kalawan teu ngomong deui koloyong si Radia nyampurkeun kana tutunggu kuburan anu geus ngagoler. Sanggeus tepi terleungeun si Radia ngeleper. Tapi lalaunan ngarampa eta batu nu jiga tangkorek hulu jelema. Si Radia peureum beri pok ngomong jroning hate. Ampun, lamun sia teu suka dicokot ku aing, omatna ulah ngeriwaan ka abdi tuh kaditu kanu nutahna tuh. Ka Mama Sutara ngaranna anu galak jeung barangasan nih. Cek si Radia bari grep. Eta barang jiga tangkorek teh dicekal terus dibawa ka Mama Sutara berjing ngadengdeng. Sanggeus tepi kubrag eta barang teh ditunda hareupkeun guruna. Kunaon samake dibobotkeun satadiha? Ngegel ka ilaing atawa henteu? Jiga nu lieur we si maneh mah. Hayo cokot deui sia. Saur Mama Sutara bari jeung melotot ka si Radia. Atuh gembung si Radia ngarenjang deui sabab pagaweana salah jeung salah we. Ku guruna mah nganinggang di pelototan bae. Ampun Mama. Abot barangna Mama. Matana ge celohong Mama. Jawab si Radia bari jeung terus dongkol lalaunan gep deui nyekal kana batu nu diukir jeung tangkorak kideung. Terus dijunjungkeun bari jeung ngageter. Mangga nyangakeun Mama bade di kumaha atuh. Ku Mama teh cek si Radia. Sok mikeun eta barang ka Mama Sutara. Kep ku Mama Sutara di tampanan. Sanggeus kitu terus diilikan taliti pisan. Breh katempo kelawan jelas. Babatok eta tangkorak aya liang anu lobana 7. Anu tengah mah leuwih gede. Sabab urut nancebna pedang teh. Ari sakulingeunana aya deui liang genep ngan rada leutik. Urut genep balati anu nancep. Atuleng Mama Sutara ngahulang mikiran eta barang. Mikiranana teu lila pisan. Akhirna brai Mama Sutara manggi ilham. Lantaran inget deui kana hiji carita para tokoh persilatan harita. Nu netelakeun hiji kuburan anu ditutunggulna mangrupakeun tangkorak sarta ditanceban pedang jeung genep walati. Barang Mama Sutara inget ka pelebah dinya renghap anjeunna ngarikna pas panjang. Pok ngomong jroning hate. Cilaka lamun ke carana mah yeuh. Geus yakin pisan ieu teh urut kuburan si tangkorak hideung. Hiji jawara jahat anu kasohor 20 tahun anu geus kaliwat. Tetela manehna teh bener-bener bisa kaluar tina kuburan. Nah bener kalangan persilatan bakal banjir getih. Lamun bener teh mah kitu beu cilaka aing teh bisa cicingeun kudu milu ancrub nyegah kana ieu kajadian. Saur Mama Sutara bari jeung murageun deui eta barang. Kuprak eta tutunggul anu marupa tangkorek teh lagrang. Terus ngagoler weh jiga teu aya daya. Si Radia jeung si Incang anu ngarempokeun meuning ngagurubug bakat ku kaget. Ret duanana ngareret ka guruna.
Si Radia nanya semua asa-asa ari sabab. Mama Sutara kan nepona jiga nu kurang berag. Aya naon mama? Naon hartosna eta tangkorek batu teh? Abdi mah kaget ka bina-bina. Di dieu mah loba nu aneh-aneh mama. Ceuk si Radia bari jeung neuteub seukeut ka guruna. Renghap Mama Sutara narik napas. Harita teh. Radia. Abdi mama. Encang. Abdi. Bahla euy. Hiji perkara anu dipikasieun jeung dipake salempang ku kalangan persilatan ayeuna geus jadi kanyataan. Hiji jawara nu kasohor 20 tahun katukang ayeuna geus biji tina kuburanana. Datang tuwe bakal ngabalukarkeun hiji mamala anu gede. Kumaha ari mama naon abdi maksa rumah teh mama? Abdi mah saeutik oge teu ngartos. Saras mama. Abdi oge teu ngartos non maksudna mama anu saresna. Naon hubunganana jawara jeung kuburan? Sareng naon hubunganana sareng tangkorak hidung mama? Si Encang ge neuteub ditungtungan ku tumanya. Kieu itu baru kalakon mah panjang. Nu nyaho kana ieu lalakon ngan kalangan anu kasebut kolot. Jiga nama bisa mama kaluhur golongan maraneh macan puguh loba nu nyaho. Ngan pikeun ngajawab pananya ari lain ku mama rek dijelaskeun yen ku ayana kajadian anu serupa kieu teh jawara ti kuburan anu katelasi tangkorak hideung geus kaluar. Si tangkorak hidung. Si tangkorak hidung. Ceuk si Radia bari jeung celohok. Kitu deui si Encang. Duanana ngerasa kaget kaya babadana. Sabab ari kana ngaran tangkorak hidung mah geus rada-rada nyaho. Lolobana tina omongan balarea anu sok meneng nyarabut kana eta ngaran. Bener Radia oge Cang si tangkorak hidung geus kaluar tina kuburanana. Anu tangtu oge bakal ngalahirkeun hiji mamala anu kacida gede. Nah, kadangkala bakal aya kajadian banjir getih. Saur Mama Sutara ngajelaskeun deui kateranganana kadua muridna. Atuh si Encang jeung Radia beuki kaget. Nomor gena mama. Nah si tangkorak hidung teh jahat atawa? Memang bener Cang. Kitu ari ceuk beja nu katarima ku mama mah. Si tangkorak hidung teh jahat. Nu tangtuna oge bakal malos patika si genep jago anu geus ngubur ka manehna. Tah kitu nurutkeun lalakonna mah. Tapi perkara bener jeung henteu mah mama ge teu bisa nangtukeun sabab memang teu nyaho kana kalakuan nu sabenerna. Tapi yakin ari anu disebut si tangkorak hidung mah aya. Oh aya mama. Aya mama. Aya. Sarta benar bakal keluar tina kuburan. Tah, ieu liang kuburan jeung tutunggu nu mangrupa tangkorak salah sahiji bukti nu akur jeung beja ti para tokoh-tokoh silat anu kolot. Saur Mama Sutara bari jeung nunjuk kana liang kuburan. Terus nunjuk deui atuh kana tutunggul teh. Leng si Radia jeung si Encang pating haruleng. Duanana ngerasa bingung jeung kaget. Sakapun percaya, sakapun henteu. Tapi akhirna mapok si Radia harita tumanya deui. Upami laras teh mah aya kajantenan kitu mama. Heeh. Kedah kumaha urang atuh kudu milu nyagah we kana kajadian banjir getih nu bakal datang. Sabab silih ala nyawa teh lain kebiasaan anu hade teh. Tapi kaasup kana hiji pagawean anu jahat tur telenges. Jadi sabisa-bisa urang teh kudu milu ngahalangan ka eta kajadian nu rek lumangsung. Aduh, kumaha carana mama abdi mah hese. Komo abdi aduh, neme terang di ongko kana ngaranna oge. Geus mau ringkah kudu punu. Tangkorak teh pikiraneun mama. Teu hese. Radia, yuk ayeuna mah urang teruskeun di lalampahan urang. Sugan jeung sugan bae jeung leumpang bakal manggih pasoalan.
nu aya patula patalina jeung si Tangkora Kideung tah dirinya urang kudu sakuat tenaga nyegah kajadian siri ala nyawa teh. Saur Mama Sutara bari jeung neuteuk kadua muridna. Nyatana si Encang jeung si Radia anu harita gawena ungut-ungutan ngaheueuhkeun kana non rupa omongan guruna. Yo, ayeuna orang ini. Cek Mama Sutara deui bari jeung leos ngaleos di heula. Mangga Mama, abdi malah ngiringan bae. Cang. Yuk, mamilu. Cek Radia bari ngareret ka si Encang. Anu direret ungeul sanggeus kitu mah berat tiluanana arindet deui. Lempangna teh ngajugjug ka belah kaler sakumaha ceuk panuduh Aki Sujiwa. Sok sanajan Aki Sujiwa sifatna goib jeung matak teu kaharti kupikir teu kahontak ku akal, tapi ari ku Mama Sutara mah tetep diturut teh omonganna teh sabab masna geus boga hiji kayakinan yen hiji pituduh mah ti mana bae oge datangna jeung carana kumaha bae oge eta mah gumantung kana kayaan jeung gumantung kana patempatan kitu ceuk pamingkeunna Mama Sutara. Aduh matak, manehna mah geus teu loba pikiran. Terus we lumampah beuki jarauh beuki anggan. Kuburan heubeul anu ngandung rupa-rupaning kaanehan teh harita geus jauh ditinggalkeun ku Mama Sutara jeung dua muridna. Nu tulia nu tiluan harita jarong jon lumampah ku kurubutan di nu bala. Ting kurobas kana sala-sala rungkun euris jeung kaso. Nu lumpang teh heula Mama Sutara dituturkeun ku si Radia jeung ku si Encang. Mama Sutara katut dua anak muridna harita teh apruk-aprukan di pileuweungan. Teu lila srog ka hiji tempat, breh aya palataran anu rada lega. Barang srog Mama Sutara meuningna gebeg. Sabab didinya kasampak aya 3 tempat anu jukutna perang jeung semut buru. Ari teu jauh ti dinya aya hiji kuburan anu anyar keneh. Sarta aya urut durukan deui leng. Mama Sutara ngahuleng mikiran eta kaayaan. Malah si Radia jeung si Encang oge ting carohok teu lapok si Radia harita. Mama, ieu mah urut urang bareto kamari asa namanya. Tiras kamari. Dina mangsa ngubur tilu rorongkong teh tuh Mama tuh. Da bener aya urut kadurukan sakarupa. Heuh, cek si Radia jiga nu ngarasa yakin. Keke heuh ya. Urang teh balik deui ka urut kamari, beu. Nya di dieu pisan kuburan tilu rorongkong teh yakin. Eta nu maot teh si kemara tilu. Beuki mantak bingung euy ama mah jelas ingat kana omongan Aki Sujiwa peuting tadi teh. Geuningan saur anjeunna teh kieu sing saha-saha jalma anu nyieun kalakuan jahat di ieu tempat bakal meunang hukumanana tina kajahatanana nya. Sarta moal jauh ti ieu tempat. Sabalik lamun aya jalma anu ngalakukeun hiji kahadean di ieu tempat bakal menang ganjaranana alias pahala anu moal jauh di ieu tempat. Tah ku omongan anu sakitu ama beuki yakin barudak yen ieu teh kenyataan tina omongan Aki Sujiwa teh peuting tadi. Sarta nurutkeun perhitungan ama mah si kembar tilu teh aya nu ngabinasa lebah dieu pisan. Sabab manehna geus ngabinasa ka hiji wanoja nyatana kanyirat mana alias melati bodas teh di kuburan heubeul tuh atawa di kuburan di astana heubeul. Nya hukuman teh di dieu memang teu jauh ti astana heubeul. Ayeuna urang tiluan sacara teu sadar urang teh geus nyieun hiji kahadean barudak
nyata nages daek ngubur tilu rorongkong kalayan ikhlas anu ganjaranana geus katara jeung karasa ku urang tiluan sarta teu jauh ti kuburan heubeuk. Nyatana urang teh geus meunang senjata pituduh anu hade sanggeus bisa sare deui anu ngeunah atawa sarua aman jeung di imah sorangan. Jadi jelas ieu tempat teh barudak ngandung hiji sajarah anu aneh deuleu sarta omongan Aki Sujiwa peuting tadi bener daerah ieu teh angker kene malahan mah heueuh Aki Sujiwa oge kasupna goib da geuning burti nama anjeunna teh makhluk gaib dia Sumohon mama. datangna ka urangan sakadar deuk nulungan wungkul tah kitu hikmahna tina pangalaman urang teh. Cang Terus pisan mama. keun kadenge Radia hah Cang Sumohon. si Radia jeung si Encang arungut-unggutan tandani ngarti harita maduanana eueuh anu rewel sabab geus didongengkeun dijelaskeun ku guruna ku Mama Sutara kalawan jelas duanana geus ngarasa yakin pisan yen babasaan kolot teh bener moal aya hiji akibat lamun eueuh sababna moal aya tungtung lamun eueuh mimitina kitu deui melak cabe moal jadi bonteng atawa melak hade moal jadi goreng eta kecap babasaan teh secara teu sadar geus kaalaman ku Radia jeung si Encang. Sanggeusna diterangkeun ku guruna kitu duanana kakarang ngarti pisan kana naon-naon anu kajadian sarta geus kaalaman ku maranehna. Akhirna tok si Radia ngomong ka Mama Sutara, laras mama wa abdi oge kahartos ayeuna mah hapunten kadapatan abdi anu kalangkung abdi rumaos lepat mama. Dan mama ge teu nganggap salah ka si laing Radia sabab buahna tina pagawean ilaing keneh kabe oge geus kaalaku ilaing sorangan. Ayeuna mah cag para pamirsa yeuh carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris nuliskeun ieu carita bari maju bagian anu ka-63. Teh hilap mangaturkeun nuhun kumaha rupi parahartosan anu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.